Yaqulu badal hamdil jalali musolian ala nabi wa ali. Bakal ngadi kamung sabadana muji kayang agung nyata datu maha suci. Roma salamu ga tetep salawasna ka kanjeng nabi sareng kula wargana Abdul Asiru rahmatil karimi ay Ahmad ibnu Abidi Rohimi. Nu bakal ngandika teh abdina Allah anu banget kaboyong ku rahmat Allah. Nyaeta Syekh Ahmad nu janten putrana Syekh Abidi Rohimi nu masunamina. Pilun sulasiyun idayun jarodu awabu usitun kama satus rodu fiil anu bangsa tilu aksarana lamun kosong tina Arab jaidana. Eta babna aya genep keleuwihan ke dipayun hiji dicontohan. Fal ayun intuk tabi madin fasiri audu mau faftala fil gobiri. Lamun jabar ain fiil madina jabar JRPS ain mudorena wa ingtu dhamma fatmu manafi au takasir fafta wa kasron ihi. Lamun PS ain fiil madina PS deui kana ain mudorena. Lamun JR ain fiil madina jabar JR ain fiil mudorena. Jabar PS jabar JR jabar JR jabar PS JR jeung jabar PS na soro yang surut tea jabar JR dorobayan ribut tea. Jabar patah hayap tahu tea JR jabar alimaya ramut tea. PS asuna ya sunu tea JR hasibaya sibutea. Walamun awainun bimakot futihal kisi wadabi sudurita doha dina fiil anu jabar doa tepat lipat. Patahayap tahu tea mudu aya rapalak mujijingan dina lam fiil tawa ain fiilna. Lamun harapalak dina papiilna eta maksud pasti pertela hukumna.